sebulan DP itu Studio Production and hayang gelis Entertainment. pek dangdanan, hayang nurut pek contohan, hayang jongjon rasikoan. Jadilah laki teh ulah egois. Mun urang keur bujangan gaul jeung A, gaul jeung B, gaul jeung C bisa geus rumah tangga mah wayahna deukeung neuteuk leuker meulah jantung. Pergaulan nu paling pasti iwal teh jeung pamajikan. Hese heuh Pak. Anger ya urang teh hayang gaul jeung batur ya. Lamun keur bujangan resep nguseup. Wayahna geus rumah tangga mah mun nguseup teh kudu duaan. Dak boleh nguseup jeung ibu, aduh cuk salaki teh eureun mah sok we maneh eureun aing eureun. Mun maneh teu eureun-eureun tingali isu balong batur ku aing diuseupan. Jadi nyimpen rasa karesep. Lamun keur bujangan leugeudeut ka ditu leugeudeut ka dieu, wayahna geus rumah tangga mah. Sabab pergaulan